kanu janten keluargana ka para sahabat-sahabatna utamina nama ka urang selaku umatna anu masih kene turut tumut kana ajaran mantena dugikeun ka poenan kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan urang sadayana diangkeun janten umatna tur urang sadayana kenging syafaat di mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramun, hadratul mukarramat, jamaah pangaosan anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sadaacan pribados ngalajengkeun kana cariosan bahasan anu kakantun sababaraha mingon kapengker daya lepatna urang sadayana urang jantenkeun asbab kumpul ngariungna urang sadayana ngadua munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga urang utamina tatangga karabat urang nuju teu dararamang imat damang dohir wa imat damang batin. Pamudah-mudahan kuasilah sababiha kumpul ngariungna urang sadayana dina enjing ieu sadayana masing dipaparinan kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Anu parantos ngarantunkeun alam dunia sadayana bae ahli wargi urang sadayana marantena anu ngarantunkeun alam dunia pamudah-mudahan netepan dina maut husnul khotimah bi barokatihi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Umi daramang sadayana sararehat sadayana alhamdulillah sararehat manya sing lajeng salalamina sararehat emut keneh teu kana hancana. Alhamdulillah untung dah paling genah di mana-mana ngaos ditanya hanca teu inget gitu. Paling genah gitu. Moal jauh kana aya bahasa ustad mah ngajina eta aya teh nu kitu belah mana diukna. Insyaallah moalnya moal. Masih keneh ngabahas obat hate tapi teu acan rengse nya. Umi urang perlu teu ngadua. Osok tara pertanyaanna ngadua. Osok wayah kumaha bae ngadua mah mangga tapi anu langkung utami dina sapertiluna malam kaditu batur sarare urang mah maksakeun hudang maksakeun kaca naon kaca teh pipis kiih cenah cek umi teh biasana lamun geus kiih sok naon obe asli eta teh lamun teu obeh mah bauhang tos obeh dicalana temannya ujug-ujug sare tos dicalana wudu maksakeun eta tos dicalana mah weyahna we maksakeun wudu tos wudu mangga di dinya munajat ka Gusti Allah nya doa. Naon sababna? Sabab umi kakiatan doa itu sungguh luar biasa pikeun urang. Kekuatan doa melebihi kekuatan ayeuna senjata nu aya di alam dunia. Sabab doa itu adalah silahul mukmin. Urang gaduh panyawat
Kunaon masang kudu teu ngadua. Bahkan doa lebih kuat daripada obat. Percaya teu Mi? Kudu percaya. Ad-du'a silahul mukminin, ad-du'a mukhulul ibadah. Tuh nya. La yarudu biqada illa bidu'a. Allah moal ngarubah kodok na hiji jalma kecuali ku doa. Jauhna ayeuna urang numbarah, besarna atanapi badagna hijaban. Jauhna ayeuna lintasan negara. Kira-kira nyampe moal lamun urang ngadoa. Dugi Umi, sok sanajan urang ayeuna tos lebet kana alam kubur gitunya. Doa pasti dugi ketika dipanjatkeun kudu jadi keluarga urang sadayana. Percaya teh kira-kira? Bilih teu percanten maot heula ki ku abdi didoakeun. Ulah yakin percaya urang teh kudu percaya. Namun Umi, doa anu kumaha anu bakal engal-engal diijabah ku Gusti Allah. Kakuatan doa tadi disebutkan bahwa doa itu moal bisa ngarubah, kakuatan doa moal bisa ngarubah karena ketentuan Gusti Allah kecuali ku doa. Nu kumaha anu bisa ayeuna bisa engal-engal doa urang melesat sampai ayeuna ka mana? Ka Gusti Allah, ku Allah ayeuna dikabul. Makana urang dina pertingkah ngadoa sing leres-leres uninga azabna nya. Kemudian ayeuna tata cara urang ngadoa ku urang dijalankeun. Anu paling utami ketika urang ngadoa ulah sok ngemut kana kahoyong anu disuhunkeun ku urang. Contoh ngadongeng heula we mah. Ngadongeng. Contoh kira-kira Umi gaduh hajat di alam dunia. Seueur nya yakin pasti. Contoh we hoyong gaduh mobil umpamana. Mobilna arek Avanza arek Pajero. Pajero ya. Umi yakin ketika ngadoa eta menta ka Gusti Allah komo lamun aya tariko anu diaoskeun ku urang perjalanan, maka anu kaimpeng lain mobil heula. Ari urang nu kaimplang duit heula ngadoa heula. Itu kahayang nu kaimplang teh. Doa ayeuna teh acan beres tapi kahoyong urang pamenta geus jauh. Tah ieu anu matak ngajadikeun bahaya pikeun urang teh. Halo. Umi. Ketika urang ngadoa saur para ulama maka pemikiran urang tah ieu. Sok Mi. Pemikiran urang lamun bahasa santri mah mukodimah sugro. Pemikiran urangna sareng ayeuna hate urang mukodimah kubrona, maka sambungkeun. Naon cenah Umi? Sambungkeun. Hate eujeung pemikiran urang disambungkeun. Maka ketika disambungkeun akan keluar percikan-percikan api. Lamun dina naon? Lamun dina setrum dina kabel mah. Soko Umi sambungkeun min eujeung plus kira-kira keluar cahaya moal. Umi keluar cahaya moal. Umi ayeuna naon? Nyambungkeun ayeuna aki min eujeung plus maka tempelkeun. Keluar percikan moal. Yakin pasti keluar percikan api. Ketika disambungkeun min eujeung plus ke urang.
pasti keluar cahaya buburi cakar. Tah urang oge ketika ngadoa teh ulah kosong, maka pemikiran urang anu disebut muqaddimah sugro jeung ayeuna hate urang muqaddimah kubro sambungkeun ieu mah ongkoh ayeuna naon ngadoa hate ayeuna ngucapkeun kana kalimat umpamana bismillahirrahmanirrahim pemikiran tos jauh urang tehnya etah ayeuna naon mobil anu diharepkeun ku urang teh kira-kira iraha datangna padahal mah geus macakeun bismillah teh geus 2000 tuh tapi anu kudu ku urang ayeuna diselesaikeun lain pemikiran heula tapi ayeuna ketika urang ngadoa ka Gusti Allah hatena ayeuna bersihkeun ucapkeun kana kalimat anu diaos ku urang sareng pemikiran urang oge sambungkeun jeung hate urang ulah pajiin-jiin makana ngadoa sok susah dinaon mi diijabah teu acan buru-buru ayeuna kahontal cita-cita teh kira-kirana jigana saperti kitu urang ngadoa pribados bade naros deui pahala ibadah umi hoyong dibuktoskeun di alam dunia atana pingkin di alam akhirat walar sing kompak hoyong ngadoa umi hoyong dibuktoskeun langsung di alam dunia atana pingkin ke akhirat hoyong di alam dunia nya yakin umi punten ku pribados di walar lamun ladang ibadah umi lamun ayeuna doa umi sarerea di kontanan ku Gusti Allah langsung digubrakeun ka alam dunia maka ieu alam dunia moal bisa ngawadahan kana pahala ibadah anu dipigawe ku umi percaya teh mi umi punten salit we umi ngalaksanakeun qobliyah subuh 2 rakaat qobliyahna maka janji Allah jeung Rasulna leuwih hade daripada ayeuna alam dunia jeung isina eta teh salat naon umi salat fajar qobliyah subuh sakobliyah komo lamun jeung subuhna kartos seuing nyarios pahala umi sarerea lamun rek ayeuna di kontanan ku Gusti Allah tong waka nyarioskeun amal ibadah anu sejena sakobliyah subuh we maka rakaatani qobla subhi khairum minad dunya maka leuwih alus daripada dunia jeung isina eta teh qobliyah subuh komo jeung subuhna makana henteu layak ieu alam dunia keur ayeuna ngawadahan amal ibadah anu dipigawe ku umi sarerea moal cukup umi makana ku Gusti Allah pahala urang sarerea ditangguhkeun henteu waka ayeuna di kontanan di alam dunia begitu ngadoa langsung ayeuna digejretan teu seperti ngadahar cabe aya ngadahar cabe langsung lada aya nu henteu aya teh nu henteu henteu pasti lada cabe tah jadi umi sadayana ketika urang ngadoa kembae henteu waka-waka ayeuna digubragan di alam dunia oge engke tuh ku Allah bakal dipasikeun di alamana sok sanajan persentase anu ayeuna dipaparinkeun ku urang teh eta mah naonna bonusna lain ayeuna ladang ayeuna langsung pahala langsung urang ngadoa pahala urang ayeuna langsung ibadah dipaparinkeun lain tapi bonus anu dipaparinkeun ka urang keur hirup di alam dunia presentasena
da lamun ayeuna dipaparinkeun mah yakin ieu alam dunia moal bisa ngawadahan kana pahala ibadah umi sarerea. Paham teu Mi? Siap Mi? Jadi ayeuna mah ngadua tanapi ibadah teh ulah hayang waka-waka di rekesan di mana? Di alam dunia. Nabung we nabung. Keur engke di mana? Di alam 1 juta ya. Jigana rada henteu 1 juta repeh. Kumaha Gusti Allah we lah nya. Kumaha Gusti. Tapi tetap harapan urang ketika ngadua tetap yakin da urang manusia hayang diijabah di alam sabari henteu ngirangan engkin di alam akhirat. Umi anu sami-sami dimuliakeun ku Allah, kembali deui. Kamari hancakna obat hate aya sabaraha hiji cenah Mi? Namanya sabaraha hiji kamari? Namanya 3, namanya 2, namanya hiji. Kamari Umi obat hate anu nomor kahijina diulangi ku pribados. Bilih aya anu teu uningan. Nu nomor kahiji wa mujalasati solihin. Wa mujalatus solihin, sok daek kumpul gaul ngariung jeung jalma-jalma anu soleh. Urang teh Umi dituntut ku Allah jeung Rasulna pikeun saha? Pikeun diri urang sadayana kudu ayeuna daek kumpul ngariung jeung jalma-jalma anu dianggap soleh ku urang. Daek kumpul ngariung jeung jalma-jalma anu berilmu. Naon sababna? Sabab Umi alaikum bimujalasatil ulama ail amilina. Urang kudu daek kumpul ngariung jeung jalma-jalma atanapi jeung pirang-pirang jalma anu berilmu. Nu kumaha anu berilmuna? Ail amilina tegesna anu sok ngamalkeun kana ilmuna. Sabab Umi di alam dunia teh yakin boga ilmu nama tapi terkadang tara daek ngamal. Aya teh nu kitu? Urang mana? Urang dieu. Jujur Umi mah nya. Yakin Umi urang teh ayeuna ilmu tos nyampak. Ilmu tos aya dina diri urang. Tapi terkadang urang sadayana tarapati daek ngalaksanakeun atanapi amalna kana eta ilmu. Nyaho pahala ayeuna tolab ilmu teh badag pahalana. Tapi tarapati kersa berangkat kana tempat ilmu. Eta pahala tolab ilmu Umi. Sade acan urang berangkat ayeuna ka tempat ilmu ngalangkahkeun 2 dampal ayeuna pean ngepatkeun 2 dampal panangan maka pikeun eta jalma buat dihampura leuwih ti heula dosana. Berarti Umi sate acan dugi ka tempat ilmu diri Umi sadayana tos bersih tina dosa. Alhamdulillah. Pahalana sungguh badag. Bahkan diuk wae urang teh dina naon? Dina tempat ilmu, dina majelis taklim, maka bakal ngiparatan kanggo dosa-dosa urang. Jadi kiparat Umi calikna Umi dina tempat ilmu teh. Cangkelna Umi nya. Cangkel teh Mi? Sesami. Ya. Cangkelna Umi calik dina tempat ilmu. Bayeng yang na Umi calik dina tempat ilmu. Kemudian ayeuna keluh kesahna Umi dina tempat ilmu. Ngan alhamdulillah ieu mah henteu naon Umi.
henteu kapanasan di iuhannya mesinna sae teu di lapangan teu panas. Tah ieu ayeuna sadayana kelukusah urang sadayana calik dina tempat ilmu bakal ngiparatan kanggo dosa-dosa urang sarerea. Bubare urang teh baralik di mana Umi? Tina tempat ilmu, maka dosa urang sadayana bakal hilang. Terhapus dosa urang teh. Hayang teh Mi? Insya Allah anu langkung ayeuna hebat ketika urang ngantunkeun dina tempat ilmu maka balasanana surga ku Allah Subhanahu wa taala. Eta mah lamun naon? Lamun pupus, siap teu pupusna? Ulah wakang kewe nya pupus mah. Kumaha Gusti Allah. Bimujalasatil ulama ail amilina tegesna ayeuna urang kudu kersa cali kumpur ngaliung jeung jalma-jalma anu berilmu teh anu ngamalkeun kana pirang-pirang ilmuna wastima'il kalamil hukama tegesna urang kudu kersa ngadangukeun kana pirang-pirang cariosan pirang-pirang tadkiro anu dicarioskeun ku pirang-pirang hukama tegesna ayeuna pirang-pirang jalmi anu ayeuna deukeut jeung zatna Allah Subhanahu wa ta'ala dina ucapanana jeung dina ayeuna tingkah lakuna tegesna jalma eta deukeut taqarrub ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah jeung nu kitu nu dikudu dicampuran ku urang teh ulah milarian ayeuna sobat anu goreng tingkah lakuna ucap jeung lampahna. Da ayeuna anu dipiwarangna ge ku Allah jeung Rasulna teh urang teh kudu milarian rewan teh kudu milarian ayeuna tatangga teh anu alus budi pekertina tegesna anu boga naon sababna? Sabab ketika urang ayeuna campur gaul jeung jalma-jalma anu garoreng maka saur Kangjeng Rasul man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Maka yakin urang kalebetkeun sebagian daripada golongan tersebut. Urang campur gaul jeung tukang ngaji sok sanajan urang teu bisa ngaji disebut ahli. Urang campur gaul jeung jalma tukang tolab ilmu mangka urang disebut ahli tolab ilmu. Urang campur gaul jeung jalma-jalma tukang ngomongkeun batur maka urang jadi ahli tukang. Nah gitu. Urang campur gaul jeung jalma-jalma tukang abok maka urang bakal disebut ahli. Tah gitu nya. Jadi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Makana perlu jeung ayeuna kudu pikeun urang sarerea di dieu sing bisa memilah dan memilih mana anu kudu dicampuran ku urang sarerea. Komo pan geuningan di balik kidul ya. Di balik kidulan mah Umi lamun sore teh osok ngarumpul dina naon? Dina teras. Teras naon? Umi teras naon? Pastina ge teras bumi. Dina naon di payun teh ngaranna teh? Di tepas lamun di Jampang mah aya tepas. Di bumi di dieu sok aya tepasan tah. Yakin sok aya. Sok ngaruplek wae umi-umi teh ngumpul. Eta teh sok ngomongkeun naon? Heeh. Ih da abdi mah ngewa ka si umi eta teh. Naon? Ngan hayo meuli antiung. Ya. Ngan hayo we nganyuk antiung. Nan urusanana batur anu nganyuk urang anu lietna. Tah sabda ningali eta si ibu eta mah nya. Hayo we barang beuli
hayo we balanya hor naon urusanana batur nu balanya na urang anu ngomelna nya aya teh nu kitu aya teh orang mana belah mana diuk Allah akbar ya Allah nya bahkan urang teh kudu bunga alhamdulillah urang mah masih kene bisa lempang tuh tatangga urang mah geus ngagoler alhamdulillah urang mah boga sapeda tatangga urang mah teu kabeuli sapeda ge alhamdulillah urang boga motor tuh tatangga urang mah kakarek sapeda urang mah alhamdulillah boga mobil tuh tatangga urang mah kakarek boga motor kitu teu urang makana saur Kangjeng Rasul umi aliyah dunya mah ningalina ulah kaluhur ulah tengah tapi kudu kahandap ulah sok ningali saluhureun urang sekali deui mi ulah sok ningali saluhureun tungtungna nama batur anu meuli termosna urang anu ngagol batur anu meuli kulkasna urang anu katirisan batur anu meuli mobilna urang anu setrukna amin ulah sok ningali ka mana ka luhur tingali ka handap alhamdulillah urang mah baju hiji oge lesot aya di dia nu make baju aya bisi Allahu akbarnya ieu mah hayo ngudag-ngudag batur tuh si anu beli anu tuh si anu beli anu entong seperti kitu ngarepotkeun diri urang nyalir ngarieutkeun diri urang sorang ngageringan awak urang sorangan kusaha ku tingkah laku urang nyali ageuna kieu we hidup mah nya alhamdulillah isuk-isuk ngabubur sore nganggur oge gitu ya Allah kembae hirup ragap aya lieur teu aya naon nyabak ceuli dicabak mah aya di lieu mah Allahu akbar disyukur naon cenah mi disyukur sekecil apapun anu dipaparinkeun ku Gusti Allah maka urang sing pandai bersyukur sebesar apapun anu dipaparinkeun ku suami urang maka urang sadayana kudu kersa bersyukur naon sababna sabab jalma anu kersa bersyukurnya anu pandai bersyukur insya Allah umi ladang ayeuna urang bersyukur tina hal anu alit maka anu bararadag bakal didatangkeun ku Allah Subhanahu wa taala ulah sok jadi jalma anu toma ngaharepkeun perkara anu bararad dag anu teu acan pasti tungtungna nama anu gede teu datang anu leutik oge lapur man tak ulah kitu maka mulai ti ayeuna urang kudu pandai bersyukur siap mi siap bersyukur naon bae anu dipaparinkeun ku Gusti Allah alit ageungna anu dipaparinkeun ku suami ka urang sararea maka syukuran disyukuri umi nikmat disyukuri lah da teu muluk-muluk kahirupan mah yang penting tuh kudu beunghar umi teu hoyong teu beunghar teu kudu beunghar hirup mah yang penting ayeuna tuh ya wala tuh se di mana butuh aya di mana eueuh ulah hayang meuli motor ka beuli motornya hayang meuli mobil ka beuli mobil beunghar teh cukup alhamdulillah nu terpenting mah umi urang kudu pandai bersyukur insyaallah nikmat umi
arek ageng arek alit oge ketika ku urang disukuran wa mujalasatil ulama ail amilina wastimai kalamil hukama fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal maita binuril hikmah hingga ayeuna kuasilah urang daek campur gaul jeung jalma-jalma anu berilmu umi ngadangukeun kersa tadkirah guru-guru urang ngalaksanakeun ayeuna naon anu diajarkeun jeung anu diaji ku urang maka bakal ayeuna Allah Subhanahu wa taala ngahirupkeun kana hate urang anu naon anu maot binuril hikmah kalawan cahaya hikmah gitu. Jadi ku urang ayeuna campur gaul teh calik jeung jalma-jalma anu soleh teh ieu tujuanana supaya ayeuna bisa Allah Subhanahu wa taala ngahirupkeun kana hate urang anu maot nya anu paeh meureun nya paeh masa naon nya kasatu yuhyil qalbal mayita ngahirupkeun hate anu maot binuril hikmah kalawan cahaya hikmah kusababiah urang ayeuna campur gaul jeung jalma-jalma anu berilmu cahaya hikmah eta bakal nyaangan kana hate urang anu maot eta hingga ayeuna umi hate urang teh bisa naon deui bisa hirup kembali ail ilmin nafi'i tegesna ilmu anu manfaat cek ustad teh umi urang teh kudu naon urang teh kudu alus budi pekerti kudu hade kanu janten suami maka ku urang tah dilakonan berarti urang sadayana dihirupkeun hate urang kalawan cahaya hikmah ku ilmu anu manfaat anu didugikeun ku guru-guru urang gitu. Kemudian ieu ayeuna umi ilmu anu manfaat teh umi nya pikeun urang sadayana bakal ayeuna ngajadikeun tadhibun lil akhlak naon cenah umi tadhibun lil akhlak bakal ngabersihan kana pirang-pirang akhlak urang tina tingkah laku ucap lampah urang anu goreng kalawan ayeuna urang nyampuran jeung jalma-jalma anu soleh jalma-jalma anu deukeut jeung Gusti Allah maka itu bakal pikeun urang ngajadikeun ngabersihkeun kana ayeuna akhlak urang kunaon sababna sabab aranjeuna ayeuna naon jalma-jalma anu berilmu jalma-jalma ayeuna anu boga ilmu aranjeuna ayeuna naon asraqat qulubuhum bima'rifatillah karena ayeuna hate-hate jalma anu baroga ilmu caket ayeuna sareng Gusti Allah wa asraqat asrarahum bi anwari jalalillah jeung ayeuna moncorong pirang-pirang asror kalawan kaagungan ayeuna Gusti Allah saha jalma anu berilmu makana urang anu nomer kahiji kudu kersa kudu daek cali kumpul ngaliung jeung jalma-jalma anu soleh hiji tah nomor kaduana urang kudu ayeuna naon ngaos kana Al-Qur'an obat ayeuna hate teh umi seueurkeun urang ngaoskeun kana Al-Qur'an naon sababna sabab ieu ngaosan Al-Qur'an safian li ashabihi bakal ngajadikeun syafaat pikeun urang anu macana
Al-Quran ma umi didangukeun jadi pahala, ditingali jadi pahala, diaos oge jadi pahala. Untung pikeun urang saur Kangjeng Rasul, jalma anu maca kana Al-Quran maka setiap hurufna bakal ayeuna diganti kalawan 10 kahadean ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba urang lamun maca salembar sabaraha huruf mi? Moal kurang ti 100 huruf, maka ku Allah lamun ayeuna 100 huruf dina salembar bahkan lebih diganti setiap hurufna 10 kahadean. Tinggal ngalikeun. Lamun 100 huruf diganti ayeuna 10 kahadean jadi 1000 kahadean. Keur saha tah? Keur saha tah? Keur jalma anu maca sanes keur urang aya urangna teu bade maca Al-Qur'an moal. Keur jalmi anu kersa maca kana Al-Qur'an. Osok tara ngaos Al-Qur'anna. Sabaraha ayat? Sabaraha lembar? Alhamdulillah. Umi biasakeun umi ba'da magrib biasakeun ku urang ngaoskeun atuh naon bade ngaoskeun Yasin ke, bade ngaoskeun ayeuna Al-Muluk ke, bade ngaoskeun ayeuna Waqiah ke, biasakeun ku urang ngaos. Atanapi gaduh hanca nyalir fi kulli waktin urang setiap subuh urang ayeuna buka Al-Qur'an ngaos ayeuna saayat. Piraku teu mampu saayat. Dohor ayeuna urang ba'dah naon? Ba'dana tepan buka deui itu Al-Qur'an, aos deui saayat. Asar sami asar magrib isya jeung saterusna ku urang setiap pikuli waktin ngalaksanakeun ayeuna naon? Ngalaksanakeun tepan maka ulah petot aoskeun Al-Qur'an. Umi terang teu di alam kubur teh poek. Mi terang teu di alam kubur poek. Ulah waka nyaritakeun di alam kubur umi. Ketika umi datang waktu peuting keur ayeuna naon? Keur ngumpul ngariung jeung keluarga pes we pareum naon? Lampu kira-kira anu katingali naon? Poek. Berarti katingali jalmi mah nu katinggalina poek. Maka di alam kubur leuwih ti kitu. Lamun urang ayeuna teu ngagaduhan amal kahadean, bahkan sapalihna ulama nguningakeun saur alam kubur teh kaula teh tempat anu gaya poek heula anu poek, maka caangan kaula kalawan ngaoskeun Al-Qur'an. Tuku Al-Qur'an umi anu bakal bisa nyaangan kana pakuburan urang. Ceuk alam kubur kaula teh tempat anu sempit, maka legakeun kaula ku silaturahmi. Makana jalin ku urang silaturahmi. Saur ayeuna pakuburan kaula teh tempatna sasatoan. Di alam dunia aya teh sasatoan? Orai aya? Kalajengking aya? Sireum anu bujurna aya jaruman? Sireum tapi ieu mah. Aya babakawar? Naon deui? Sasatoan kabeh aya di alam dunia. Teu eleh engke oge umi di alam kubur oge sasatoan eta bakal ngarogo-rogotan kana pirang-pirang awak urang. Maka saur pakuburan racun eta sasatoan anu bakal ayeuna ngakan kana awak urang kalawan amal soleh. Alhamdulillah, insyaallah urang ayeuna keur amal soleh calik dina tempat ilmu. Dua tah nu nomor katiluna obat hate teh qiyamul lail, hudang di waktu
penting cek tadi ulangan saukur hudang tapi kudu daek urang ngalaksanakeun ibadah ngalaksanakeun urang netepan tahajud ngalaksanakeun ayeuna salat tobat salat tasbih lamun imkan teu imkan mah piraku 2 rakaat mah salat tahajud osok tarami osok alhamdulillah bingung arek ngomong osok da tara hudangnana oge arek ngomongkeun tara daerah ayeuna urang teu kudu era nya yang terpenting urang aya kahoyong 3 tah teras anu nomor kaopatna saalit barang tuang ari urang saeutik-eutik barang dahar saeutik-eutik puasa urang mah loba kene barang dahar loba kene ayeuna puasa kira-kira ya mah loba kene barang daharna loba kene puasana makana urang teu pati beda sareng Kangjeng Rasul teu pati beda urang teh ari Kangjeng Rasul mah saalit naon ari urang mah saeutik barang dahar ari Kangjeng Rasul mah saalit dahar Kangjeng Rasul mah tara seueur barang tuang teh umi ari urang mah menengan hayu barang dahar gitu ari Kangjeng Rasul mah saalit barang tuang teh ai urang mah saalit barang tuang Kangjeng Rasul mah saalit boga urang mah saalit berarti loba kene naonna loba kene sarena Allahu akbar umi ieu perut urang teh ulah loba teuing diisian ku ku katuangan sok sanajan eta katuangan teh halal punten sakali deui patuangan urang ulah loba teuing diisian ku barang dahar sok sanajan naon sababna sabab ketika ayeuna pinu teuing patuangan urang maka bakal kena kana subhat komo nepikeun ka kaluar deui mah maka bakal jadi haram kira-kira urang lamun dina sapoe sapeuting tuang sabaraha kali 4 kali 3 kali 5 kali nya eta mah sakamampuan perut urang we ulah loba teu Kangjeng Rasul mah umi punten halo umi aya teh aya alhamdulillah umi lamun Kangjeng Rasul mah tuang teh ku tilu jari ari urang kabeh 5 anana urang dirauk gedang teh Allahu akbar Kangjeng Rasul mah tuang teh 3 jari terkadang anu dituang teh naon korma 3 siki korma ari urang sakantong urang mah korma oge komo eta pas bulan puasa di borangna bentas moe naon moe pare pas datang waktu salat maghrib teh buka puasa kabeh didaang nyo bura 10 bala-bala 10 rujak 2 gelas cai 2 gelas atuh disambung ku sangu ayeuna sapiring begitu beres daang teh ngabaheuhan teu kuat ngarengap-rengap ajan umi entong kitu-kitu teuing biasa we nya minimal urang ngabatalan heula ku korma ai urang mah pan kitu borang-borang teh ningali pakel murab dipulung paribahasana teh kenaon eta mi mak kenaon keur engke buka puasa mah nya barudak paling oge naonnya segala digunukeun Allahu akbar geus puasa geus buka mah tara kapalir
kapalire. Jadi ieu perut urang ulah loba teuing diisian sok sanajan ku perkara anu halal komo matak ngajadikeun urang ayeuna kamerkaan nepikeun ka kaluar maka perkara anu halal bakal jadi haram. Umi anu sami-sami dimuliakeun ku Allah tos pas tabu salapan tinggal ayeuna dua deui hiji deui ku pribados dianjung ulah kirang-kirang ngapunten. Jadi kesimpulanana obat teh anu nomor kahiji kudu kersa campur gaul calik jeung jalma-jalma anu ilmu jalma anu soleh. Kadua kudu kersa ngaoskeun kana nomor katilu kedah saalit barang uang. Nomor kaopatna qiyamul lail bangun atanapi hudang ti peuting. Umi anu sami-sami dimuliakeun ka Allah Subhanahu wa taala kumargi waktos anu membatasi ulah kirang-kirang ngapunten. Luhur sahur bahe suara ulah kirang-kirang ngapunten kasadayana. Di itisar billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.